Bab ke-27 Kasopanan Santri di Madrasah nomor 193 sampai 203. Wahid Isnani Selasa. Sing tertib jeung babarasih keprak keprukan arunta dabisi diuk tebetah sing laun bisi pejetna mun lebet masing sopana kajalmi anu ayana asongkeun panangan bear budi ahlak sopan bari terasa sauran nyanggakeun kasalamatan na tempatna lamun guru tos sumpingna enggal ngadeg ngahormatna rukun jeung maca salamna lamun lonceng di sadana tanda waktu berhentina ngadeg jeung baturana sing lempeng dina barisna mun lonceng disada deui tanda asup tos berhenti tuluy anjeun sing sopan jeung hati-hati lamun diukna bangkuna sing anceg ulah bengkokna sampean sing merenahna panangan tongo pepangna jeung ulah nyedekeun batur komo lamun ngadu tuur nanggeui gadotur ngadahdir jeung ulah sok nangkep tuur mun guru keur nerangkeun pek bandungan jeung tengetkeun tong ngobrol jeung babaturan komo lamun seserian kitulah kungalangan dina hartikeun deresan jeung babatur sok ngagokan ku guru ge dicarekan mun anjeun bener teu ngarti keun sing taliti jadi jalma sing gumati ulah repeh mun teu ngarti